sorangan karena kesalahan batur dulu kesalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diancap ulah sekali-kali deh teh kelakuan gitu teh ayeuna teh zaman kasurupan jelema teh aya aturan barudak SMP cing gerebeg aya aturan pegawai pabrik kasurupan kabeh meureun hayang naik gaji teh hayang naik gaji kalau ngasup juri heeh tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup boh ngomongna tekadna ucapna lempah teh surup da kasurupan ku rahmat pitulung Allah tuh aya mi eling nya maulud nabi urang cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah da urang mah wujud pos urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar kasemahan ku hayang kasemahan ku mung ku hanaan ku tunu ku butuh can bulah dituna kasemahan ku gaib-gaib loba pan anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu drepek kudu daek tapakur hirup mah tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh batur mah keur ngising tapakur nempok heuyeub nyieun liang ngunyalan taneuh nyieun ku beusi doser pan leuwih 30 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan nya ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina heuyeub tetep nu ngalalakon mah anjeunna wungkul mikiran papatong jadi kapal ai uring pelebut dalil we terus nyieun seeng ge teu becus teu gablek ka kenyos mikiran makhluk titinggi teh anu sukuna mang rebu-rebu jadi kereta api mikiran roti jadi bemo kitu benar eta teh ngomong teh salah mikiran roti tuh nyieun roti duitna pake meuli bemo bisa jeung dewek mah nyambung wae atuh kitu euy sararea agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh tidunya nepi ka da urang mah objekna nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna beragama dabongan hirupna beragama tuh anti riweuh cinta damai ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon ai nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngelegleg sidik kita barang teh wujud teh sensitif geus keneh hulu doma gara pesilain teungar tu tihang listrik mundur heula satakar kebak jebet moal teu jengker tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan tuh kitu 6.000 ayat hampir 835 ayat anu tungtunga mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh si horeng berenang apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh nah jelema betuna abdi teh poekeun teuing jadi teh
pantas aku gitu teh mun teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong onaman sok daek anu usaha nah anu beuntak nu poek kitu tah nya nu lolong duaan iring-iring kieu rek ka kota maksudna rek usaha nu lolong dihareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rung karing ke dina gawir aya tangka kalapa pantangka kalapa masuk conong kitu tah pelengkung peltang pan aya nu beuntak mah leumpang teh kitu dengdek malibir da kadeuleu nu lolong mah lempeng we kitu tah betuk sirahna teh kada tangka kalapa aduh cenah euy ceuk nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabeletuk sirah aing ti dagor cenah euy sing neuleuh atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong jeung sarua jeung sia kana naon cenah euy ti dagor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kudu beuntak baheula maksudna cara sia cara timbal mimiti lahir aing mah baheula cacingeun ai sia mah bangbungeun lain cenah deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh goblok kapan aing teh lolong ada pas heeh ajek nu lolong nu handap tadi wah pupus euy lebar cenah euy suruput tinggi kenyot wah anjing geus kolot di makan apaan asin pupus ciki urang nya aduh ampun tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam itu sejarahna teh aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata dah ieu urang pake alat cenah ieu dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun pada tanya ho jampeanan anu kitu meuning sahabat hong we ning nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun pada nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh perdug pan meuleuh menyan jangakeun ieu ka mah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can manggih menyan mah can taud kumaha lamun geus panggih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah geus nyarahoeun dek melak pare eueuh menyan ah cebek kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya lain gorengan beuleumkeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna
seleranya karena rasa karena irung karena panempok tersep wayang selera gampang udah mau maksa balik resep selera sama itu takcin waspada permana tinggal sidik tablik amanah patonah terpakai warisan TTE tiluhur urang ti Rasul nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh tenang dikeploskeun era kudu mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek bisa dikumahakeun aing asa dipopokan welu aing dendam mah dek mah acan hendak kudu genah tuh gamelan kenang segala rupa teh kudu surup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang can bogoh pan tukang peking bisa ngabonang peking bonang gener gamang kenang ketuk rebaban beda-beda tapi di mana geus burung sararea ngalagu disebutna ngalegena kaituna kadengena tersok sadaya ngaturkeun lagu eueuh nu protes nu demo teu aya da surup ngagigi coba lamun ayeuna saron larasna teh Mataram saron nu hiji Salendro kenal ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok da teu geunah segelo timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya tuh ceuk aing oge da diprotes teh ku sararea tak dina ngajalankeun roda pamerintahan teh beda ti kitu awut-awutan hirup teh teu surup pantes loba di demo ge atuh da kudu surup atuh anu dihareup teh